Bah, aya ngaliwat udagan Bagong. Oh, lo ngajak ngawangkong udah. Wah, lagi abah keur ngora euy. Sok aya ngawangkong jeung kolot teh pang-pang namakeun musim cinta nih. Aduh, Bukan itu nanti sok nanyakeun pelet biasa we gitu tah. Hanya kalau euy cai-cai acan di dieu teh kumaha nya ya tah. lain hayang ngawangkong bah, nanyakeun Bagong jeung babaturan nu make topi. Oh, hayang kopi. Hayang kopi malin ka belah ditu jang di ditu warung kopi mah. Yo jang pokona malah di nu kieu mah tong sagala eta biasana abah ge sok aya. Ngan mah nyakal keur ieu euy keur teu eta. Mun eta urang telepon heula daek nungguan. Lain hayang kopi bah, kalah katinggalan batur kieu. Oh, make jeung hayang kasur non. Aduh asa budak ngora teh ieu mah asa leuweueun make jeung hayang make kasur di nu kieu. Lain ujang kumaha teh nu leuwih ieu di nu kieu hayang make kasur. Abah meureun nu teu nyamung ditanya nyaliwang ka itu ka dieu. Oh, ti Bandung nya ujang. Wah bener kalah tinggalan batur hampura we nya. Aya urang kota mah di nu kieu teh hayang make kasur. Batur ka mana we ya?